Aduh, asaku sepi-sepi teuing ku tinggi mah ya. Ngojek teh biasa nama dak teu kieu. Ari geus zaman riweuh kieu mah zaman corona asa rada hese. Jebaen mah ngadagoan anu mudik ning susah da teu dituna dikepung. Biasana mah tanggal sakieu mah geus loba aya nu mudik teh. Tuh siga aya nu leumpang ka dieu ya. Mudah-mudahan mah penumpang ya. Jebang waktu geus peuting geus bagian balik ya. Kang, wih di mana Kang? Ya, saya tos merantau ya. Duh. Oh, nyalira gitunya? Nyalira ya, ojek itu nya. Oh, mangga tuh, bade ka paling mana? Tah ke kampung Cakaban yuk antikeun lah. Oh, ayo atuh Kang. Ayo, keburu penting. Bade ieu oyong enggal dugi ke bumi. Yuk. Di paling payun ya Kang eta na pilih abot. Oh, siap. Kadenya. Aya barang ieu nih. Oh, mohon. Terus ya teh. Yuk, siap. Bismillah. Oh, dibagi dia kan? Oh, eta dasna. Sok sabaraha Kang? Ojek. Mah ngateu langkung wae. Biasa nu sok sabaraha Kang? Sok nyarios we Kang. Nyau yos teu langkung. Biasa sok salawe biasa mah nya. Mohon dari biasana mah. Tah, ieu 50. Oh, teu aya angsulna. Awios canak we lah sok lah, yang urang kali jarajan. Oh, hatur nuhun pisan atuh Kang nya. Siap. Mohon. Nah, atuh sing eta. Nya siap. Aduh. Ya nungkang nya. Mohon mangga. Lamun unggal muatan kieu tereh beureun ngojek ge beunghar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditungguan ti tadi teh. Teu burung geuning aya. Oke. Aduh. Ini awak lalu sek. Iya. Aduh, tiba-tiba pikiran kan hati nah. Naon awak ini kaki aduh. Alah ya. Aduh. Oh, iya. Aduh. Naon ya euy. Yong, tuh itu saya bagong teh, Yong. Bagong. Kurang teh aja mah. Mau di mana aja deh? Nah, kan bae jelema kitu mah sok luas lewas.
saya berangkat. Ustad kemana Ustad? Pan Ustad mah tadi keur geluk jeung dukun. Enak Ustad kalau jadi dukun, orang fokus kalau bagong, orang yang siapa ngina. Ayo, hari tadi teh ka mana lompatna bagong teh? Ayo, ayo. Jong, kumaha ieu posisi geus peuting ari hasil encan ya kitu leuy. Kenapa moal? Kumaha nya euy? Unaon ya cacing di dia we atuh itu urang ngepung bagong. Ya, di mana nih? Ayo. Ayo. Ustad. Pagi deui jeung kuring lah ayeuna ieu, nu kadua kali nakeun. Siap ayeuna kuring, balas dendam ieu. Kamari kuring jadi hate eleh ku si laing. Ayeuna kuring mah mungkin eleh ieu. Kula teu sieun. Ayo, di mana? Tapi ulah di dieu. Sok rasakeun pembalasan ieu. Ternyata Bapak Ustad, aduh, kalah juga sama dukun. Nih, lawan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih aja lah kak. Waduh, wanian ke si Uyong euy. Geuning si On. Ngomong teh. Oh, doi geuning bangun teh. Sia teh. Tuh, doi. Hampura urang euy. Ada sugan kalian maneh geuning. Hampura doi. Doi, Apal mau doi. Hampura doi nya. Hampura abi. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atuh pamudah-mudahan ieu almarhum Odoy bin Uday ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sing sabar we atos nasibna panginten kieu nya. Saat itu we, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga aya nu urang ka ieu.